Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barusan teu panggih deui nya. Tapi nya meureun urang geus ditakdirkeun kudu minang panggih nya. Kambae atuh. Da dek make topeng nya. Jadi moal bosen meureun lah seutik. Nya. Kumaha sararehat keluarga di imah? Anu nonton video ieu nya sing sararehat lah. Mudah-mudahan orang dilancarkeun karena milik rezekina segala urusan dunia sareng akhiratna. Seperti biasa sim kuring masih terus bade masihan terang ayeuna mah bade masihan terang tentang jampe di baju. Tapi seperti biasa sok pencet heula tombol subscribe na. Da teu mayar eta mah gratis, tinggal pencet nya. Jadi ka urang lagi ame semangat masih terus lah kurang aya meureunan 500.000 jampe lah kurang di share tiap poe kurang banyak diupdatekeun. Jadi makana ame teu katinggaleun sok dipencet lah tombol subscribe na nya. Tungguan tong da sakeudung itu masuk bulu pencet lah atos. Lamun atos abi ngucapkeun hatur nuhun kanu atos ngasubscribe. Berarti lamun ngasubscribe teh sarua jeung ngadukung nya kana perkembangan channel ieu anu abi ditugaskeun kedah nge-share ngabeja-beja lah da ieu mah teu berarti babawa nya ilmu mah nya. Nah, tapi engke tong nararos cara ngamalkeun kumahana. Da abi mah teu tiasa kana eta mah mun cara ngamalkeun mah. Oke, sok bisi bade diserat ayeuna jampe di baju nya. Kamari kan jampe ibak atos ayeuna jampe di bajuna nya. Bismillahirrohmanirrohim. Asihan aing karembong sutra meunang ngadamel dewata, ditilik ti gigir leungik, ditinggal ti tukang lenjang, kahibaran ku dewata, suk bayu sukma rasa pangawasa kana badan abdi. Tah mung sakitu eta kangge jampe di baju. Mudah-mudahan jampe eta tiasa nyanda keberkahan sareng kamangfaatannya. Da sim kuring mah kur tiasa ngajaga hungkul sareng nge-share lah ngabeja-beja ka batur baheula tah ya jampe ieu dari lain ku arurang bade kusaha deui nya. Sakali deui hatur nuhun kanu atos nonton video ieu. Penonton setia nya nonton video abi hatur nuhun pisan. Bisi aya kekurangan sok we di komen nya. Namun misalkan resep nya dipencet we like na. Biasa pesan ti abi moal bosen-bosen ngingetan kana sodakohnya kadu aci 1000 nya sodakohkeun we tapi tong dibeja-beja sodakohna. Aya Jumatan aya koropak ngalewat isian lain dilewatkeun nya. Da moal nyieun miskin moal eueuh nu miskin karena gara-gara non sodakoh wae. Oke, teu hilapnya eta sodakoh. Inget sodakoh jang bakal ke orang di akhirat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.